Masih main mantuan, mencenek mantuan, kumaha aja teh. Tadi lo bibit alpukat nusa halus tuh kalian ge. Ayo teh nepi ka mana batasna teh, Pak? Tuh, itu nak kajuru itu tuh, itu hanjuang, belah itu hanjuang. Hanjuang. Oh, tuh, Pak. Buat bantuan. Heeh. Kejik. Nah, kumaha si Faisal nyokot parang teh lila-lila ting cenek mantuan aing. Ngerti. Pak. Ya, ayo nungguan di mah. Siapa pencana nyokot koren mantuan aku mah. Saha nu nungguan? Itu anu nungguan di mah. Nah nungguan di imah kumaha pesa si arek muruhkeun ku mesin. Lain muruhkeun ku mesin, Pak. Itu anu nungguan geus wanian ya kana kebon. Mending uang jual wae daripada we gawe. Geus apaleun da batasna ti ditu nepi ka ditu geus wanian kana harga ge. Sia naon dirasa apa kalau kan dijual ke bona sugan. Edan sia teh. Kita sa teh ngoreda aing mana kalau kan dijual ke bona sia. Ari sia sugan. Ame teh capek. Banget sia urung gitu teh capek. Itu artinya apa ngomong? Najis. Itu geus nungguan, Pak. Padahal itu mah sia. Ini tas teh aing mantuan lah ini tangga jual kebon sugan. Edan. Gua mah teh capek tadi bantuan. Tuh atuh, Pak. Kayak kita mantuan kalau kayak dijual ke bona sugan. Edan. Yuh, A. Pan? Mendakan jalminu ieu. Oh iya, terang teh, mendakan. Ya di mana mun aya mah abi hoyong ka pendak ieu jeung ieu. Bade. Bade, Oh, bade sauran ku abi ayeuna. sok mun aya mah. Oh, aya. Sok abi ngantosan di dieu. Nah, antesannya sekedapnya. Enggak. Ajin aya nu geulis neangan si Isal. Lain neangan aing. Sal. Semana maneh? Tata setengah. Nanti. Aya awewe geulis neangan maneh? Weh gelis. Heeh. Nu bener sih teh. Asli aing mah aing teh sugan teh ka neangan ka aing euy. Saha? Nanyakeun maneh teuing. Terkenal. Terkenal nungguan erek di panggian. Awewe bener. Geulis ya. Ya panggian keur ya. Nah, nenean aing nya. Nyao. Gelis yo. Geulis. Gelis. Nah, bisa nanyakeun aing teh padahal. Nyao bogoheun meureun. Oh gitu. Iya, ya. Mana jo? Tuh, Tuh, tah. tali lapisan. Teh. Iya. Tah, mang ye nu ieu nu maling hayam teh tingali sarua mukana ge. Wah, jangan-jangan si emang. Maling hayam. Ya, si emang. Si emang kumaha? Oh iya iya. Terang mang mah ih. Terang naon? Buru milu ka desa. Mang teh terang Buru naon? milu ka desa. Mang! Ye! Jok. Ya. Karena mau awewe itu. Tuh, kumaha? Itu teh bogan hutang ka aing teh. Ayo ulin dulu meni hedon. Bukan hutang ka maneh? Ya heuh. Lintah ge atuh. Kali tagih teh menye-menye wae hese. Ku aing pangnagikeun nah saya mah. Duit itu edon gitu pira kudu bogan duit. Bisa maneh lagi nak. Tagih ku aing nyap. Nah mah tenang. Yo, cek si Mang ieu bayar hutang teh. Bukan hutang. Bisa. Ih, mata aing. Ayo, yuk. Ayo marane teh salah lagi hutang ujug-ujug lagi hutang. Abi ka Kata dia. iya cenah nyebut Yuk, aya ulin abi we ka dong. dia mah rek ulin. Bari nage terkenal tuh ujug-ujug lagi hutang. Sok hiburan. Aing ieu video ngabersenok itu goblok. Aing kudu sendiri teh meuli udut. Kata aing teh tadi teh. Udah. Waktu mang itu yakin can heesnya. Saya tak. Mun aing dek garong. Tanya kawan bapak aing. Apa nih? Tuh. Woi, Tungguan diharap. sok aman teu? Aman terkendali pokoknya, Mas. Sok urang dihareup. Heeh. Asa aing tungguan diharap. Sok. Kayaknya si Faisal kemana itu? Aman, Sob. Aman, Nak. Iya.
geus magana bener. Mun sok murah. Oh. Biasa sih bebelah. Nah, kalau ngejual aku ngasih kuno. Wah, geus buru-buru. Ayo tuh gitu. Sahan tuh saya sal. Naon eta tabung gasnya ka manakeun? Iya ya Pak, si Dano cenah. Keur ngulub suuk beakeun kan? Bener kitu nu maneh? Keur ngulup suuk. Bener Wak, Ai eta duit 100 jeung naon? pan ieu ladang gas Wak. Sia dijual babal. Tabung gasna. Siap. Kamu beja tuh cur. Sorry salah poho. Babal sia kitu kayaknya tuh man sia teh gos eueuh naon tuh jual-jual barang kolot sia teh. Itu gara duit pura. Usaha sia lain nu jual tabung gas sia teh tuman ini jadi budak naon sia. Seorang lu belas suuknya. Atuh sayu. Mat kang dibawa tabung gas teh. Tahun lah. Oh, si babal si kunyuk geus eueuh kasihan siapa kunyuk. Mana erek jaya ka urang. Udah.